الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Ya ibadah. Ieu mah gancang caritana bae, gancang caritana bisa urang. Ieu mah bisa ye. Teng bisa. Tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah. Sebab naon? Nafsu mata, nafsu ceuli, nafsu irung, nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang. Lamun eta geus kaluar set bae. Neuleuh manusia akur bae. Nu jore nu kasep, anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah. Perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah, si ieu mah teu elmuna nu kadeuleu ku urang. Nu dihargai ku urang ikhlasna. Mulai urang mengarah ka dinya. Neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain di deuleu ku urang. Ti mananya ngabangun teh halal teu. Ketika halal bangga orang, ketika teu halal kajeun teuing puluhan tingkat, kajeun teuing hebat, mobil mewah, urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah, kotor tah mah. Teu kabita saeutik ketika acan. Mulai orang lazat ibadah ko ngeunah, maca Quran ko nikmat, salat ko ngeunah lazat ngaranna. Mulai urang teh boga sifat penasaran, ningkatkeun ibadah urang. Nah, naik tidinya saya tiktak, geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun. Ieu mah naik baheulanan gancang caritana. Nah, mulai kuari jin-jin teh dareukeut ka urang. Dareukeut lain deuk nanaon, deuk ngabaturan urang, hayang bareng jeung urang, caritana mah ngahadam lah ka urang. Nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu. Nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang. Urang lamun kabita ku ngahadam jin, urang mandeg di dinya. Abaikeun ku urang. Abaikeun. Urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu kararitu teh geus eueuh masalah. Naik berarti cepet ieu mah cepet ieu. Cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu. Naik malaikat kuari. Malaikat. Jadi malaikat daratang ka urang geus lain alam. Urang geus pana ninggalkeun basyariah urang. Urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya. Satungtung urang boga rasa bahwa urang aya, urang mandeg di dinya. Engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia majzub geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat. Jadi malaikat teh di sekitar urang. Seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari mah jin, urang nyaho sorangan. Antara ieu malaikat luhur geus tah. Wah, ketika urang beuki panasaran terus, urang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar, cek Tuan Abdul Qadir. Hees maneh dina pancuran qadar. Jauh nu kaluar tina kudrat Allah. Ngaler ngidur nang kudrat Allah, ngetan ngulon nang kudrat Allah, nang tung diuk nang kudrat Allah, kicip jeung peureum nang kudrat Allah. 6 tahta mizabil aqdar. Urang teh terasa diubang-abing ku kudrat. Urang teu boga perasaan urang. Mantap ieu ketika urang kedatang ka dinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud. Teu meunang paham wahdatul wujud teh teu meunang. Urang dongeng wahdatul wujud sasar sia. Tapi ketika orang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud. Teu meunang so teh dicaritakeun, teu meunang so teh dididikeun. Ketika orang deuk ka Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae. Nah, di dieulah urang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar. Al-arwahul aliyatu al-muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maqsudimin. Roh-roh anu luhur, anu bersih nu boronto, anu kakerem dina lautan wujud Allah.
orang lamun ngaji sekadar harti-harfiah mah kos kitu. Tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese. Sanajan dibetek-betekkeun ge. Dibetekkeun. Urang ngadenge betek asana arisin. Tetep bae hese. Lantaran tama bahasa. Sedengkeun ieu mah pan lain ilmu bahasa. Ieu mah ilmu zauqin nafsi, rasa. Disebut ngaji diri, ngaji rasa. Urang ibadah bae ka Allah make aturan zahir fikih. Tauhidna make tauhid kelas TK. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamu binafsi wa daniyat qudrat eta ngaranna tauhid TK. Didengungkeunlah ku bangsa muadzib. Ojo dikidam baqa mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai. Ngan sakadar dibaham doang. Giliran bae teu hujan bertanya-tanya. Kunaon sih hujan poe ieu? Tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang. Giliran bae nyalateun teu meunang sholawat. Kunaonnya kasingsa? Padahal dibaca wujud, qidam, baqa, mukhalafah li al-adrus. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa. Ketika urang nyalateun teu meunang sholawat, syarrihi asup ka aing. Secara zahirna. Padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta. Kunaon sih aing kitu dagang teh teu maju-maju. Pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kok masih bertanya-tanya berarti can boga rasa. Ketika manehanana sehat seserian menikmati sehat dipake sakahayang urang eta henteu akul jeung tauhid. Ketika urang dibere muriang walah wah weuleuh urang datanglah ka dokter, datanglah ka anu lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi eta dibaca doang datang ka baham, teu datang ka jantung. Eta ngaranna tauhid TK. Kos kitu teh tauhid TK eta. Sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji. Ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak, hirup babarengan jeung adik, hirup babarengan jeung emak, hirup babarengan jeung bapak, hirup babarengan jeung anak, hirup babarengan jeung pamajikan. Hese jasa kitu aplikasikeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kunaon sih bapak ai kasih itu mamere ai ka aing henteu nyalakeun ka bapak padahal eta teh geus aturan Allah. Di lain aturan Allah eta mah cenah ceukna bapana eta mah kurang dola deuleu kembali ka syariat pan ieu mah keur ngaji hakikat.
lamun urang bertanya-tanya model gitu syariat ahli hakikat memual aya bertanya kaifa aena mual bisa kabeh geus diheum-heum mual aya sakabeh pagawean kaluar tina kudrat iradat Allah. Ketika urang bertanya-tanya berarti sarua jeung urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah. Naik utang turun dina syariat teh bisa naik ke hakikat. Nu mantak 99,9,9,9 deui. Tuh beak kabeh teman-teman. Jelema bersyariat bae. Teu berhaga cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter. Puterkeun ku sia zikir. Jalain zikirna. Iyalah hakikat. Nu mantak kudu kumaha tuh menempuh hakikat. Make jalur khusus, make guru mursyid, cara sila, cara zikir, cara napas, eta tahap awal, tahap kedua, urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahun guru mah, engke urang ditaekeun kana lelembutan-lelembutan, sanggeusna urang datang ka lelembutan-lelembutan. Engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu naik engke melalui ruh kahayangna ge urang tergantung urusan urang. Urang lamun kuari ngurusan awak bae terfokus ke awak. Urang wudu nage wudu zahir. Urang salatna salat zahir. Engke nage ngurusan awak bae teu meunang lapar saeutik. Patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak. Kitu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis ketika urang tiis hayang anu haneut. Kitu kene urang lamun tariris pakaian mah hayangan aya deui nu leuwih haneut. Hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramuan terus zahir ngaranna. Teureun-eureun urang teh lamun urang masih kene urusan zahir ya urusanana urang di makom zahir ya urusan zahir. Wajen kukumaha ge ngurusan zahir bae. Nah lamun datang ka paeh datang ka dinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah henteu eta teh datang ka dinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang ka dinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir. Kuari mah yang jalur khusus mulai orang urusan golbu. Kuari penyakit-penyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipicenan. Ngaranna mujahadah merangan nafsu. Riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu lantaran di awak urang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti heula batan jasad diasupkeun ka awak urang dijanjikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan engke supaya di mana-mana keluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga. Di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka mangga cakroh siap abdi mah kajen kumaha ge ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala mangga Gusti abdi moal ku ajen kumaha ge bade nuturkeun aturan Gusti gede hate eta roh asup ka awak di awak koreng aya mata aya celi aya irung aya sungut aya leungeun aya dubur aya kubul didinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek mata boga nafsu
diladenan kuari nafsu teh ku mata. Jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna. Neule anu lenggik dideleukeun bae. Neule nu nyingkap dideleukeun. Neule anu hipu dua gunung dideleukeun. Malah dirontok. Nah, roh. Pan sia janji roh. Pan cenah sia nek duturkeun. Roh teu berkutik. Geus dibejaan sing ade sia roh. Pan sia boga janji balik ka Allah bersih. Ternyata ku mata doang ge teu kuateun. Deres lamun teu ngintip mangintip. Ngintip aya neuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar. Urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu. Tapi ban ieu mah geus dideuleuh ku urang diintip. Eta nu gede jasa madora ka ngintip. Waduh, urang naik angkot nyingkap si mbak make rok mini. Di hati urang kurang luhur tuh budak. Kakara kadele sapotong doang apom naman tuh. Geus kadele ge apomna misalna munuu. Misalna gitu, tetep ae nafsu urang beuh tah budak lamun rada bolong mah setik. Geus bolong ge tetep nafsu urang beuh mun ditumpakan tan bloh eta. Nafsu mah kos kitu. Nafsu bakos itu Pak. Mata boga nafsu ngaladenan nafsu lantaran dibere watak deuleuh kanu indah-indah. Roh ditegor heuy roh. Kan sia ieu teu balik ka Allah. Terlena. Kitu keneh ceuli ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ. Anu muludan nu nyanyi nage awewe atuh ngeunaheun si ceuli betah jak kahayangna kos kitu didengikeun bae ku ceuli roh ditegur roh pan sia rek balik pan cenah cak sia rek siap terlena roh ceuli kitu keneh irung itu keneh sungut itu keneh ieu leungeun teu meunang manggih nu hipu-hipu resepeun jasanya nama kanu hipu. Nah, kabeh lamun ieu teu diwarah roh, balik ka Gusti Allah ditegor. Kumaha janji sia? Pan cak sia alastu bi rabbikum. Cak sia pan bala. Pan sia teu nurut ka aing. Pan aing geus mere aturan kade mata. Kade ceuli. Cilaka urang. Ilmu thariqah. Jangan bersihan nafsu. Dibersihanlah ketika orang mata neuleuh awewe, orang bisa menghindar tina neuleuh nu haram. Maka syariat bae sape. Lantaran henteu timbul tina rasa. Dipaksakeun ku urang. Nafsu urang jeung watak mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis. Nu susuna rada gede, nu rada beulah saeutik. Eta kapan menghindar nah saya menghindar. Dina bisana ge menghindar capek. Malah mah haju kadung. Kadung amat aing menghindar. Kadung capek. Tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan. Iyalah thariqah supaya embung sorangan. Supaya teu hayang sorangan, loyong. Ketika neuleuh teu hayang. Teu dipaksakeun teu hayang bae. Lunak nafsu teh. Ketika ngadengikeun musik, lamun urang dina syariat doang tetep bae capek. Dina henteu ge capek. Ngadenge melodi Oma Irama, masyaallah. Merdu amat teh. Suarana jeung sajabana, hindari ku urang, capek. Malah timbul penasaran. Tapi ketika orang berthariqah, nafsu ceulina nu kurang diwarah. Mujahadah ngaranna merangan nafsu, riyadhah ngaranna ngajar nafsu, lunak nafsu. Teu hayang. Aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae. Nah, supaya kos kitu ieu teh. Thariqah teh supaya kitu. Dek menuju ka mana? Dek menuju ka hakikat. Lantaran kieu urang ieu mun wirid
wirid menuju Allah lamun orang datang ke syariat dangkos orang baik ya kuari naik orang melalui thariqah naon di urusan ku orang kolbu supaya ruh orang bisa hibran kolbu orang dipicenan penyakit nafsu dipicenan kurang diwarah mujahadah ngaranna ketika orang micena nafsu orang ngawarah nafsu orang perang jeung nafsu orang mau tidak mau 100% nafsu nuku orang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantungnya anak ngawujud jadi kuntianak di harapan orang ngawujud jadi pocong di harapan orang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peting bae di harapan pemajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata berzaya jelema di masjid gelah ada orang dek ngajauhan ti jelema orang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema orang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai orang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sanggeus zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset buka ke nutup deui ieu naonan teh si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha etanya sia ulah sok nyebut wali coba kos gitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang dihareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge dihareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ke Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana nu paeh tadi teh datang ka aing kajeun ku kumaha nafsu kan sebab deuk ka Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basa ngomong tah pelebah gogodaanan duh cenah kieu moal norekat atuh taon norekat deui lagi potongan sia majalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh khalwah diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha atuh sia kikiran bae teu jaho isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae di sia ceuli umur sia geus sabaraha ku ari ieu teh sia teh geus senja deuk kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walakanya hejo pohara teh mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena maja akur dek datang ka dieu bae sia hirup nah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan urang engke manang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia je barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului. Waduh, cak jurig gorengnya geus jadi jurig. Ya ibadah. Ieu mah gancang caritana bae, gancang caritana bisa urang. Ieu mah bisa ye. Teng bisa. Tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah.
sebab non nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusia akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu elmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah ka dinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain sebagainya dideuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga orang ketika teu halal kajian teuing puluhan tingkat kajian teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika acan mulai orang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah urang naik tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naik baheulanan gancang caritana nah mulai kuari jin-jin teh dareukeut ka urang dareukeut lain deuk nanaon endek ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu kararitu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu naik malaikat kuari malaikat jadi malaikat daratang ka urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia majzub geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat jadi malaikat teh di sekitar urang seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari mah jin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah wah ketika urang beuki panasaran terus urang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tung diuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah nam tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang-abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang mantak ieu ketika urang kedatang ka dinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud teu meunang paham wahdatul wujud teu meunang urang dongeng wahdatul wujud sasar sia tapi ketika orang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud teu meunang sote dicaritakeun teu meunang sote dididikeun ketika orang deuk ka Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae nah di dieulah urang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar tapi ketika orang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik orang ke luhur tina malaikat arwah kapanggih jeung arwah para nabi arwah para rasul kutub arwah para aulia Allah arwah para ulama mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti orang datang ke kuburan weh kenaon sia alhamdulillah dulur atuh di ditu arah ya salamat alhamdulillah ira ada kondangan weh pana juga dinya tuh atau urusan hajatan
tilok aya kapangijeng arwah haju hubunganna jeung hajat jurig da tuh iyalah geus kapangijeng arwah maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain turun imamain turun mukhtar turun autad turun abdal turun nukoban nu jabang uropa asoib turun wali rijalul ghaib urang keur carita autad ieu dunia dibelah opat nu sabelah dicekel ku imamani sabelah laporlah ka kutub nu ieu dua belah teh dibelah dua autad ngaranna saurangna saparapat dunia saurang saparapat dunia saurang saparapat dunia nyana tita hiber jang saparapat dunia nempo nyana keberadaan seperapat dunia laporlah nyana langsung ka kutub dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub autad mah bisa saparapat dunia nyana hihiberan di mana belahan dunia Baitullah tengahna dunia adalah Baitullah bagi adalah janub jeung shimal bagi masyrik jeung maghrib saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kan orang luar negeri ya. Kaget ya. Orang di dulu, oh jah Habib Rozak ya mah. Orenganan tas dengan kopi. Aduh, autad kurang kopi autad. Ya karim. Saparapat. Lamun manehanna teu laporan ka kutub dicarekan. Laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu. Kadele ku anjeun wahai cakutub ka autad belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kajadian naon sabelah saparapat eta laporannya mungkin angin mungkin tsunami mungkin kalaparan nu bercocok tanam nu ngalaksanakeun pemerintahan roda perekonomian dan lain sebagainya sakadar titah nempok lapor ketika geus rusak jasa autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah ya Allah Gusti seperti etalah coba ya Allah di dinya teh aya hamba-hamba Gusti cak Gusti di mana hamba aing anu zikir nyahoeun nyana aya di Bojong saha nunyenan sendal make merek nu sejen siksa tak Gusti Allah aya di Pandeglang naon tukang kadu nu buruk dijual bae laporannya aya di Jakarta naon pemerintahan lana teu bareres KPG gempakeun lapor autad ketika coba deuleun ku ari nu ibadah tengah peuting lapornya nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan di dinya lagi ketika urang keur ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae assalamualaikum jurig geus moal aya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian masyaallah pohara amat satu sisi panasaran satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung ai geus caritakeun kos kituna ku hayang resep amat nah mulai ti dieu zaman kitu wali sanga aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha tuh, si mah bener, bener atuh katiluar bahasa. Ngaran aslina saha? Dasar tukang mamaca berkat aya meureunnya. Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub. Saenggeus teh diangkat jadi kutub, permusyawaratan tetap di Jawa. Cara
ngundang para aulia-aulia Allah sadunya kumaha ta Sunan Bonang make bedug asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug aya rumus-rumus tertentu na beuh bedugna moal dibejaan sebab haji pending ke nurutan bahaya ya atunya lu mana kol bedugna pokokna mah asal tang ting tong dul eta mah jang naon kitu ngahadirkeun kupat kos kitu mah ting tung dang dung ding dung dang ding dung dang dung ding dung dang dung kupat datang ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9 kemudian sok ditabeuhna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda nu mantak teh dituna ge aya anu 3 bedug teh aya anu 5 aya anu 7 zaman urang leutik mah zaman urang leutik bedug dijajarkeun aya nu gede rada leutik 3 aya nu 5 gede leutik 5 aya nu 7 talagudag siri eta teh kudu akur. Urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun. Teu nyahoeun kuari mah. Oh, Haji Pendi mah nyaho. Aya, eta teh lagudag teh teu samarangan. 3 bedug kudu akur, 5 bedug kudu akur, 7 bedug kudu akur. Je, teu meunang samarangan meunang Sunan Bonang. Nah, eta teh diurukan ku Sunan Bonang. Aya hiji istilah bedug nu ditabeuh ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah. Tabeuh ku Sunan Bonang. Moal bejaan lah pokona sareng bedugna. Aya cara-carana dak begitu ya. Daratang ti mancanegara. Asoib datang, Nukoba datang, Nujaba datang. Wabeh dararatang lamun endek aya permasalahan. Ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu ieu lamun henteu ku urang ditanggulangi ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah. Urang usul dengan sekemampuan urang Allah membuka lebar-lebar. Mun tadi sorangan Gus Dur bisa mukakeun tak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun. Ikir carita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah ikir cerita diundangna make bedug kok bedug ditabeuhna di Jawa kunaon nu di Mesir datang bedug ditabeuh di Jawa di Syria datang di Turki datang di Madinah datang Mekah datang kumaha sih eta kadengena suara bedug eueuh apa panarita mah kuari mah HP Haji Pendi mah jadul pan boro-boro datang kami so kapan anak nageh kunyana di SMS teh datang jadul aduh Gusti Allah nu agung di luar konstatir urang lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta lah. Nah daratang lah make bedug ya Allah ya Rabbi nu mantak dileungitkeun ana bedug teh hese di Indonesia mah di luar negeri mah eueuh urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug di Syria sugan aya bedug moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun moal bisa dibidahkeun moal bisa leungit lantaran sasakalana nyana anu tadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga dipakelah ku Sunan Bodang. Nah iyalah jang ngundang para aulia Allah ieu teh geus datang kana tahapan arwah nu ngadengikeun lain ceuli ieu tapi ceuli ruh lamun ngadengikeun ceuli terbatas leutik sapira ceuli urang komo nu culean mah geus mal kadenge jauh-jauh itu keneh mata nu rabun-rabun mah tapi lamun ngadengena make ceuli nu ieu di jero ngambeuna make ceuli nu ieu irung nu ieu neuleuh make dedeulean nu ieu dunia leutik mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat memenuhi undangan Sunan Bonang ieu apakah itu nanu hiber apakah duniana ieu bumina nu dileutikeun timbullah permasalahan mal anggeus
Nah itu mangke panjang cerita nah iyalah di dia urang keur nyaritakeun tentang ilmu wabil ilmi ya tajallal maklumat ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum sedangkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah nu teu kanyahoan ku nyana boro-boro Gusti Allah wali Allah na ge nyahoeun nah itu wali Allah mah nyahoeun teh lantaran dibere ku ilmu Allah laduni. Geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa. Sebab hijabna terlalu pohara teuing. Nah, wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil ma'lumat. Geus eueuhan nafsuna datang ka musyahadah terhadap perkara nu ma'lum. Urang manu mantap kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi, kahalangan ku mio. Aduh, komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe, bau budak tah halang gede jasa tah mah. Masyaallah, masyaallah. Deuk kumaha jadi walina budak. Masih kena kabita ku gitek bujur. Aduh. Fa iza kanat zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh. Di mana aya zat sepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa naon kitu ngaranna pisah kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi sama-sama geus asyik hartina asyik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehanana geus bersih ruh para aulia Allah singkalayang nu mantap para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naik ka luhur maut mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tadeuleuh taroh leuh kumaha coba yeuh urang mah jahe tinggal jahe aya di luareun mah teu kadeuleuh tetep ya kadang paling sora doang Habib pulang ayah menyatu jeung jurig urang lamun carita belah dia urang mun nyarita keterlaluan meureun mun nyaritakeun Habib Lutfi beusi keterlaluan geus datang kadinya model bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaro berarti para arwah ditaluturkeun lah ku jelema nu totorekatan nah Kipu Doli ka Banten balik deui lah cak Kipu Doli konan eueuh keur ka mana pud ondangan Maulana Hasanuddin ondangan tinggal ditanya bae Hasanuddin mana pud ialah ala kadar orang nyaritakeun dimensi dunia kawalian nuku urang dibaca geus wahasilu kalami wallahu a'lam bissawab. Billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Allahu a'lamu bimaradi wa akharuna lan utai kaum kang oneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna
iku den tanggukeun kabeh macan bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese gukang den akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat ya lillahi gadwe perintah Allah fi min dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum ing akharuna bi ayyumi tahum bila taubatin kalawan yang tak ngamatikeun ya Allahum ing akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lanakala narima tobat ya Allah alaihim ing atas akharun wallahu lanutahi Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisaning dalam dadamelan Allah bihi kalawan akhuna wa hum asalasatul atauna ba'd kanu taya kharulaikum tetelu kang tarareka kabeh dalam sausana rujuun nabi muraratum rabi'iyatane ki murarah kang putanang rabi wa ka'b malik lan ki ka'ab kang putanang ki malik wa hilal bin umayyah lan ki hilal kang putanang ki umayyah takhallabu lan nari mangariya salasa kaslan lemumul wa mailan lan condong ila da'at maring senak nifakun warana nifak walam yantadhiru ila nabi lan wala sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap gaya lian salah safaukifa maka dan kadang apa urusan ini salah sakhamsi nalaila 50 wa hajarahum nas lan nyimpihanhum min salasa pemanusiatan uzilat para maraden turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du ing dalam sauze ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti ayat 3 model manusia. Nu pertama teu milu perang Tabuk teh memang bener-bener embung jeung teu iman munafik ngaran munafik tamata kamari ayat geus dijelaskeun Allah ngejelaskeun jesa idri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Dah nomor kahiji jelas-jelasan nama munafik. Nomor kedua eta ayat wa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah.
abi lubanah tamah jeung rekan-rekan anu hajun nalian maneh dina tihar hampura tamah langsung nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nya leha-leha bae tenang-tenang bae jadi lain munape hayang ngareureuhkeun awak tiluan ieu teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua Mailan ila Ja'ati, hayang senang we ieu mah lain ipak lain nyaho imkaan sugih tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah ulah aya rehat-rehatan ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang di dunia mah jang berjuang urang mata aya sesenangan segala rekreasi sagala ieu dibencanaeun malu kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai nanaonan make jeung ka pantai segala kecuali nyana deuk ngasehatan orang pantai masalah tah mah loba nu make rok mini gitu kan loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu dikumpulkan diasupkan ke hotel iya ulah ya rehat ulah ya istirahat Masya Allah sebab naon bayangkan coba ge urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh berangkat 10 hari itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dalam gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah parah sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae yes nah ieu dan kahkobok bae teh di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak kusakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik LPG BG ge bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyana kan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal barang sada ka rumah encan perrokoan nah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta
eta keur cerita perekonomian, perpolitikan kuat main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan. Sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh sagala komunis aya, di jero teh Wahabi atupan aya, di jero teh kapan Syiah atuh aya. Lamun eta main engke di negara geus bogoh Kristen Yahudi, urang kan teu bisa kukumaha. Nah ulah cicingin golok asa jang ngencit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirum, kemudian geus aya melentis, teh bahasa melentis tah. Geus aya melentis kembang. Dah, eta kan ieu mah kan encan aya sirungan, encan melentis mah komo. Ika hareupna bakal kumaha? Sementara anak nambahan bisa 18. Tilu biang 18 geus mah suka dulu. Sugan teh sabiang emang kotok rintik. Ih, kaharep sakadar hati-hati urang sebagai bangsa. Nah, ya kudu gua teliti atuh urang teh. Kumaha. Nah, lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang kitu onang. Geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah. Henteu jasa bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang. Nukos gitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ke saboda Allah bae. Jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia ieu mah paranti aing. Tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung. Kita kehilangan semangat talam, kehilangan semangat bos. Kita cerita kawin, cerita dagang, cerita berpolitik. Iya bernegara lah mengis semangat cuma. Dakwah lah mengis semangat. Untung masih kena iki pudoli. Yehe, nggak masih kena saudara. Sanajan. Ih, jamaah tuh lah itu sanajan bela. Terus kan. Nah, iya. Akhirnya ada semangat alhamdulillah. Nuka tilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugi ieu Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk, endahan leha-leha senang-senang ditegor. Wa akharuna murjauna li amrillah golongan anu katilu manu tiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ada kalanya Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min lah urang gede dosa. Haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu cilaka ge. Ieu cilaka ge. Siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan orang lamun nemah ya cerita urang baheula, cerita urang Gusti abdi teh hamba Gusti eueuh disembah walti Gusti. Titah ulah resep kana dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah dengan sabi-sabi dengan salat-salat mah be. Abdi teh ngaji, Gusti ngaji unggal minggu tapi
asup ikatu keluar ti kencang polos tromo Gusti abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep geus hampura Gusti daya-daya hampura Gusti nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah pan ayeuna temen teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobat terima tadota tobat teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtunek mah eta ngaranna diterima tobat ta kos jelema munggah haji lah ingin ditobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatnya lamun haju kancolah balik tobat balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti tiap itu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobatna haju kumaha balukar tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah dia disisa dengan cara Allah dimautkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah nerima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang ye urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun di omongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah ye naon kasalahna ieu pinarakaeun lain Masya Allah mikir sia iya pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mal dia ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti meureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana ieu teh dosa cek Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang buka tebat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh oh berak ingetnya na kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo kagak rasa Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga itu ibadah teh dipayunan Gusti dipayunan makhluk dipayunan Gusti ueunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun eueuh perubahan teh diterima berarti tobat aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ieu doana cenah kieu kula ke mana tuh? Ke Mekah sekitar bangsa 7 tahun ke tukang nah itu maksudnya iya cuma ibadah yang bisa tobat guru nanti gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun pula di mana makom mustajab lah iya jadi Mekah bagian makom mustajab di Arafah di selingkungan Baitullah ke pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah ini didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun nyana terus baik ka Gusti tobat baliklah tadi diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk
ngenakan bebe jadi toko nutup bae jadi aju dagang mangga gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu jadi kieu eta patah tadi dah gede tobat nggak gunakan dagang nanti kapan make duit bank make duit renter aju tobat terima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan. Dah, itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan minyak deui. Eta ditarima berarti tobatna. Asli. Bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank. Maka duit renten berarti kan ku Allah dibersihkan tak etan terima tobatna ogo saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadiana bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan jeung kiai kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh gitu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka usul jipan teu bisa cek eta geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oke nya ieu teu bisa milu ngadompleng gitu teu bisa emang dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat Arafah nomor kedua eta sekitar itu geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu tetep jalan asal kieu diuk kana celek sadeureuna milu doa henteu masing-masing baca kieu teh doa barna berapa kali itu masing-masing guys geus beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng gas nya deukeut pan ka kiai kaget pendidikan parah ya nanti tebentak-bentak jangan berobat terus baik dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungujak jana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasihatan ngaranna di Arafah masing-masing kan untuk penggandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya ieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh wah bisa lah ya mah setengah jawara mung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus indit urang tetereuh juberang keneh datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae geus cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya serak sia geus reda alhamdulillah pastilah aja tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih bukan dosa naon zina dibalik bae ulama ti umur 15 teu eureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus ceknya nanti mah jajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus poal deui geus bagus
Entah kula jojoakan geus sakieu eta inget aduh. Geus sakieu teh cukup kula ngejoak di arpah pasti diterima insyaallah. Eta pastikan gitu, pasti. Nggih. Terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan ka ayeuna. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol. Sejuk. Tanya. Eta tobat teh keur di arpa ngacocoakan aya karasana. Beung lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayeuna? Jatuh. Enggas hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai da aing mah teu karasa kiai ge eleh biar apa kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur ulun nyaho kula bahwa kula diterima tobat cak kiai boleh oh iya. Jadi tanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu teh diterima cak kieu gitu lo ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan saja entah kaganggu gara-gara sia gajoak teuing akibatna kan kuat kitu Gusti karunya beunang aing sakieu teh atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap gitu. Ya ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna. Tah eta tobat diterima kos kitu. Ta imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi. Sarua lain nu tiluan mah ieu urusanana teh murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibun siksa bae urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teh dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teh dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawa cerita Kangjeng Nabi Yunus dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu orang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan guari LGBT sabala dia baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris, Belanda, Amerika, Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa kurang ya Allah kaget jali otot togol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisah ini sia aja goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya
di luar pemikiran urang. Geus bugu awewe, kehilangan kencan, kehilangan pacar, awewe jeung awewe deui. Lain saeutik. Kadang teu penting merenung kieu, rempan amat Gusti ku sebab si eta. Ya Allah, anu nyana geus kebablasan hirupna teh. Geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we. Di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud. Kabeh teh meureunanan atuh kabawa. Sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi. Kapal anu dibocoran teh atuh kapan? Atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan. Ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang. Atuh eta sodom eta kan ngundang. Lesbi, homoseksual eta kan ngundang siksa. Geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa. Kan urang ieu nu riweuh mah. Di mana disiksa kapan urang kabawa. Sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut. Ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh, tsunami nu lain, gempa, Jogja dan lain sebagainya. Pan henteu kabeh beureunanan, henteu kabeh dugala. Aya anu bener kabawa. Ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh besi kabawa. Iya geus disiksana kumaha tuh. Ta'iu wa akharuna murjauna li amrillah. Ketika berdosa urusan anak dia kumaha Gusti Allah. Imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia, aing mere rezeki sia, aing nyembah ka batur, awas sia ku aing. Iya, jadi disiksa. Atau sia terus bae babok, terus bae zina, terus bae sia awas. Siksa sia ku aing. Kabawa kan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat. Teu bisa dibere, teu bisa tobat. Urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat naon atuh geus tenang. Merenung urang ya Allah ya Rabbi pingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar. Di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung. Maksudna naon? Besi aya sinden ki. Abdi ta urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak. Ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh kramat tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tararihis di Pandeglang. Di mana nyahona? Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info. Aju yang dari sono diekspor, jet kita mah ekspor, impor ekspor berarti. Di daerah Karawang, di daerah Subang, Tangerang menteh. Alhamdulillah, ngan pelakuna Tangerang. Tuh meningkat perzinahan. Di kumaha coba pemabukan meningkat Banten. Maling, pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mau bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu. Saya mau Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Orang belaga bidug Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya kamu bodoh berarti jananya. Enggak saya bukan Banten, saya mah Tangerang.
ieu meningkat eta lah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi. Tapi itu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh. Manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peuting teh menyendiri timbul renungan kaduh. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang bae siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peuting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karak gede hati. Masya Allah teu meunang sabarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haji urang tobat ka Gusti Allah berubah kuari. Tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah. Keur kos itu tah maot geus tenang geus ulah cangcayan sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh masyaallah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dia nak endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngadeg 60 nu 50 lah terus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya ngomong kan ai tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari tobat teh mah teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah
terus kemarin mancan husu baik kapan can husu jadi siksa kawal teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka apa ieu dipotongan poho ka apa ieu boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh dikira teh disiksa atuh tapi kan itu lemah tahapan anu beda. Ingat baik ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid karena asup kana qalb. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Picet. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah? Beat. Naon hartina tu jasiah dileuleut geus naik motor bae. Kuari masih kena kaganggu kena bae ta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah salian Allah jadulia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah sote taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah sote jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan nu aya dahar aya nginum aya sare aya make bae ulah ge taluk na nyantai karena dunia kan lamun nyantel karena dunia mana naon ke dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiran anak gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu diberena eta kan talu kana dunia kos gitu dipapageun make mobil goreng embung takabur talu kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceul naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran talu kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya dipake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lah mun teu mujahadah moal bisa lah mun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sabada manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakit urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikiran wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena wali teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese eta
aduh hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana ngaji tas di mana ngaji kiai goblok sia baheula sia ka aing ngaji malulu telu sia ka aing tah eta kieu tolol aduh kagetun nya gitu pun mah isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah hati airna meluti lualiya lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeraan tobat ka Gusti Allah empan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalikallahu alimun hakim Gusti Allah teh maha uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae anu teu berhikmah anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pisan ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimut pisan ihkulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plak waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho geus dibaca we di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu paeh pas tuh paeh seserian anu heuh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia suserian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat deuleu banjir ceurik anu wali mah seserian deuleu Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah urang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.